Para wali murid titah kumpul ka sakola sok sararieun aya masalah teh. Nah jadi caritana poe ieu mah aing dak naik ka sakola sok titah kumpul teh ieu cenah ge para ibu orang tuana lain ibu sih atuh bapana ge bisa bae berhubung salaki aing sibuk bae ju aing ieu OTW atuh najan lain indung kandungna ge ngeun kan geus cicing jeung aing mah kewajiban aing meureun nya barudak juga ieu sok biasa teh nya ngeleh bae lah janu penting mah ieu anakna seneng jamun urang henteu datang sok abong teh najan sasaha ge atuh padahal mah lieur nya budak didatangan bae teu nyaho tujuanna mah naon ngeun tah bae paling ge syukur sabar bae jam meureun teu lucu mun kudu rumah tangga teu ararendah mah gara-gara itu teh tapi ai keperluan jeung kepentingan anakna mah selalu ku aing diutamakan nya dak aja anak mah pan henteu salah ieu kukumaha ge. Oke lanjut banyak barudak ka cerita awalna atuh ieu kumpul dak horeng ge lain nanaon lain aya kasalahan lain aya naon tapi nek biasa teh naekeun kelas kompromi teh kompromi biasa bae nya huhuha hihi pan aing geus karumpul mah tah kabehan geus kumpul guru-guru ge geus pada aya di dia anu dirundingkeun naekeun kelas tapi emang teu meunang pemungutan biaya cenah ge kuari mah nya ulah urunan teh ulah dak mungkuna mah ulah ngabebanan meureun ka para wali murid teh ngeun biasa bae sok anak-anak teh nya nu sok hayang aya perpisahan biasa bae kenang-kenangan ngeun tetep bae cik guruna ge teu meunang aya pemungutan biaya jeung teuing eta acarana mah.